Assalamualaikum. Salam. Oh, Jagor. Jagor ieu dah keur Oh, panen panen. ieu. Panen Panen. yuk. Heeh. Oh, berarti. Panen di ala ayeuna ieu. Oh, teh rehat we gitu mah. Tadi anu ngomong cenah Mang jeruk eueuh aya di imah cenah ge. Lagi bolongkeun ge. Oh, atuh syukur ngoy teh panen mah. Lain keur ngomong-ngomong ya, akang aya obrolkeun ieu. Heeh. Lain kieu ngo. Ieu kan mengingat usaha perkara ieu nya, ieu akang itu segala bangkrut usaha ieu, semenjak kejadian ayeuna lah nya, peraturan pemerintah program pemerintah nu berjalan corona meureun nya. Jadi kieu akang cenah ngadenge-denge di daerah Pakidulan. Ka Jelma Sakti ngo. Aya urang ge ngadenge, tapi encan ka imahna gitu. Pokoknya mah aki-aki we. Aki-aki jelema. Heeh. Tah eta teh mungkin kieu ngo, sugan bisa nganter kana sagara ambahandunya sareatna nya. Ya sugan atuh ngo ai kapanggih jeung paribasa mun kadunya nya usaha lancar paribasa ieu mana mau ngagerendeng wae. Oh maneh kitu kene kan butuh ku duit meureun nya. Duit ka urang mah. Heeh. Usaha sudah rezeki ieu pan ojege nya. Mun kitu bakal nganter ngo. Lah ieu atuh. Oh sugane atuh aya miliknya paribasa geus ayeuna mah siap tong ngadingkekeun deui lah. Akang geus siap ongkos mah yo. Heeh. Jalan ke mana dia? Soalnya jalan ada dua, dia hiji itu hiji. Asal nama di dieu jalan teh. Oh mana ingat jalanan toh? Ingat. Loh. Pak, punten Pak. Iya bade ka imah Kironggos Pak. Imah Kironggos di mana Pak? Cenah orang sakti bejana Pak. Oh Kironggos. Nya nya. Tah ka dia lurus terus. Oh Terus ke mana sebelah kiri? Sebelah kiri. Oh sebelah kiri Pak. Eta imah Kironggos eta. Oh anu majar cenah ngayakeun paguron segala. Oh emang sakti tah mah. Bener Pak. Nuhun Pak nya. Tah ka dia tanya jangan. Nya Pak, nuhun Pak. Lurus belok kiri. Lurus belok kiri Pak. Pak. Oh, Pak. Pak. Dia sugan ngoye mo. Iya dah, iya mana? Iya lain. Oh iya Pak. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ayo masuk aja. Kayak tamu geuning ya. Asup jangan asup. Abi bah. Asup. Sehat bah. Alhamdulillah. Pengen calik Apa bah? Dia ngomong-ngomong ku paroek ya bah. Nya kieu apa mah emang moek. Ngomong bejana cenah apa jelema sakti wae bohlam kitu ka beuli yeuh. Jelema sakti mah teu kudu ditembongkeun ieu jang. Bener banyak. Teu kudu katembong ku batu re sakti mah. Tara ngacirikeun. Topina buka lah bah. Soalnya di imah ngobrol teu ngeunaheun je. Sok. Jadi kieu bah. Uing teh jauh di jugjug anggang di teang teh selenting angin kolepat ayeuna beja. Cenah abah teh di jelema sakti. Tak mengingat ya usaha keur hararese bah, ieu pajamanan abah apa mun 2 tahun berjalan. Usaha kieu salah kieu lainnya, tah eta program pemerintah keun bae lah teman dibahas. Urang ngamumekan peraturan. Tah coba tuduhkeun hal eta mah anu paribasana rek berupa naon ga anu bentukna syariat lah. Bisa nganter ka sagara ambahandunya usaha lah judulna mah gitu. Supaya kapanggih kasugihan bah. Oh, gitu ini nama mun syariat yang usaha lah gitu. Benar. Oh, Yang kapanggih lah usaha. oh gitu yang kepanggih jeung usaha. Ieu nya bisa wae. Nya. Kan abah mah itu keur boga amanah. Oh, abah abah nu boga. datang tamu teh. Oh. Masalah usaha non abah lain teh yang nulungan. Karena naon? Abah teh aya amanat, ieu paling berat bagi abah. Naon, Karena Abah? naon? Setiap tanggal 17 Agustus abah teh katitipan nya eta peti pusaka. Oh, peti pusaka. Heeh. Nah, gitu. Anu eta teh diamanatkeun teh setiap tanggal 17 Agustus dikaluarkeun teh. Eta teh. Nya intina mah eta mah bah peti pusaka mah arek paribasana naon usina, arek sugan harta karun rek naon penting abi mah kana arahan usaha we kitu bah. Nah, ari Sebab ieu masalah usaha keur mararacet kieu yo. ari masalah karena harta karun jeung eta naon nama abah mah teu nyaho, abah mah cuma hanya katitipan. Nya. Eta ya, usaha mah sambil berjalan kan abah katitipan ieu lah. Emang abah teh keur neangan jelema anu tepat anu bisa abah ngajar teu lagi supaya ulah kanyahoan. Oh, jadi abah katitipan. Iya, katitipan peti. Oh. Ieu peti teh naon usina baheus sugan gitu. Paribasa mun kudu jelas paribasana ceritana kumaha gitu. Ari abah cerita teh nyaho, ngan ieu sangat berharga ieu usina dina peti ieu teh. Oh, naon mana-mana.
Lain kaget gitu bah, ieu berharga gitu bah. Berharga ieu si nate. Mentak abah titip ieu ka maneh. Bener Abah percaya ka maneh nya. Nya. Ulah nepikeun ka ieu beunang ku batur. Anu istilahna anu jelmana berwatak anu rada jahat. Karena naon? Ieu bakal bahaya lamun beunang ku anu jelema teu tanggung jawab bakal hancur di negara. Waduh, bahaya gitu banyak. Ya. Berarti itu amanat atau baik gitu Amanat. Takan maneh nepikeun ka perang abis-abisan ieu titip. Ngan Benar, ke ieu dibukana tanggal 17 nah itu. Oh, dibuka nanti tanggal 17. Oh, di Gunung Erih dibukana nya. Oh, benar. Gitu. Kumaha dia? Satu M. Tuh buat duit ini dia. Oh, orang abah we anu bere lah. Kitu urang mah. Kadenya ieu pusakanya ieu awas. Ulah ngalakon beunang pusaka pokona nepikeun perhitungan darah penghabisan. Ulah nepikeun ka leungeun baturnya. Oh, mun kitu mah kieu atuh bah. Perlu kasabut surat kalampahnya ieu supaya paribasana panasaran yo hayang buru-buru tepi ka waktuna. Oh, ku abah doakeun atuh. Oh, didoakeun hadir jeung salamnya. salametnya. Ieu hampura bah yo. Ya, doakeun jeung sing tina kala di pamaksudan bah. Awas kade. Lamun aing mah dibungkus teh teh. Oh, bah, ieu digem oleh bah pakai baju. Bah, assalamualaikum bah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan eta budak teh bisa ngajaga karena peti pusaka eta teh karena naon lamun teh bisa ngajaga eta peti eta lamun beunang ku batur bahaya bisa hancur negara dan mudah-mudahan we eta budak sih bisa ngajaga eta nepikeun ka darah penghabisan. Naon? Seperti ieu urang buka. Maksudnya buka kumaha ngo? Pan ieu cenah eusina aya pusaka. Oh, Kumaha urang buka? iya maksudnya lo bakal dibuka ngo. Iya, Soalnya iya. kan amanat dijaga kitu tadi teh. Aya yang dibuka aing mah. Kita dibuka nang ke tanggal 17 Agustus. Ah, itu mah sia yang buka sorangan meureun. Oh, ieu lamun dibuka di sambarang tempat paulna ngo ca tepi ka waktuna mun aya kumaha hangkena. Soalnya kan ieu amanat. Kumaha lamun tepikeun ka paribasa gitu kieu negara bisa hancur ngo. Ah, eta mah dijahakan ku sia we Aing meureun. masa dihakan ku sia. Iya, nah bener nah sia. Gampang ngo. Eta buka tah karun. Kong makan tepi ka waktuna kieu mun kitu kieu kumaha bahaya ngo. Kan amanat ieu. Itu mah dijahakan sorangan. Lain dah kayak ayah lain dibagi. Makin siapa? Maksudnya si ayahnya kumaha kayak kau dibagi. Buka. Ayo banget kamu sia. Ya sia ya. Sia jadi jagoan sia. Hah? Pulang kok. Gua kan dia. Saya banget sia ah. Oh gitu sih ngo. Akan sia. Ai banget. Si bango bener sih ngo menurut cara nama. Ajan ngo pokoknya ieu mah kumaha ge amanat ngo. Tan tepi ka waktuna mah dibuka aing teu wani bas ngaya kitu kieu negara bisa anjur pancik aki-aki itu ge. Ajan aing balik sorangan lah. Nah, tinggal sana teh. Oh, ngo kadita. Itu aing ngandut si Leman dibere peti ku Kironggos. Peti naon? Pokoknya peti we aya pusakan. Duit teh rang. Wah, ieu mah duit ya. Wah, aing rek ribut jeung manehna, rek dibuka ulah kalau rek didaang ku manehna sorangan. Pokoknya mah Ya, kumaha lamun urang sampeurkeun wae. Ayo. kira ada curiga eta si Leman bawa peti. Buset, sugan harta karun ngo. Bakal jadi duit iya mah. Dut, Mayot, jadikan jauh. ayo jadikan. Di mana sana mana? Nah itu ku aing rek direbut ge ulaheun aing nu ka pasea jeung manehna. Wah, Aing anu makan kemana nak? Mangkat ka ditu eta rek dibawa ka Gunung Euris Kira. tanggal 17. Ulah makan nunggu tanggal 17. Ini akhirnya jadikan Kurang orang. tanggal tunggu nunggu anak belan kurang. Tinggal jadi duit ayeuna mah. Bener. Pusing. Ayo, Ayo. mat. Aduh izin geus beunang ge ayeuna aing nanti tinggal rombongan kasih pagor yo. Ayeuna ku aing arek adu dombakeun aing kesel banget aing kasih Leman geus lah. Oh, usaha dipikir-pikir begar sewainya. Ayo nama usaha hasil urang wae ieu. Soalnya zaman kos kieu nya. PPKM lah ibaratnya nya. Benar. Jadi sekeluruhan jelema usaha kabeh ge rada paruyang usaha teh. Cenah teh mah lamun misalkan aya desas-desus teh parugu mah piduitan aing mah geus siap bae keur kieu mah. Aing mah siap. Oke to. Aing mah pokona keur hareusi usaha kieu, boro-boro kedah keur ngarokok aing hese. Pokona manggil naon koe dihajar terus ayeuna mah. Eta kitu aing jadi duit. Tah, eta maksud aing. Naon ieu? Ayeuna ngo. Buset. Anon sia. Duk. Mun kurang me geuning aing. Aya naon? Rame-rame Yuk, kudu ada aing ayeuna usaha orang hareusi ya. kieu.
Baru yang aing usah ka dihese keur mah aing teh buka ijazah. Naon. Si Leman. Menang ieu peti pusaka. Sudah. Masuk kumaha tah? Pokoknya pusaka we arek dibawa ka gunung eurit. Waing dek dibuka ulah heuh. Eta peti teh isina pantes nama harta karun. Heeh. Wah, eta harta karun gor. Hadis ya. Bener sih ngomong. Bener. Aing keur mepet duit, Cok. Ih, aing Wala-wala Cileus. jeung aing sia. Bener. Sia. Bener Cileus. Di mana ayeuna? Aing pasti aja Cileus kun lihat kan ku aing. Geuleuhna. Gor. Yo. Urang buktikan ayeuna. Dibuktikan ku aing sia. Ayo. Aing keur neangan bener kos kieu. Bener aing ngomong Ayo, bener-bener jalan maya wae. Bener tah. Semua harta karun. Ayo, baca aing teh. Sulaiman, ayo bro. Bener aing. Ah, penasaran. Jadi. Ieu kali jaman urang ya. Tadi jadi ya. Ayo, mana kok? Itu Di bawah mana? Oh, di gunung eurit we. Ayo siap. benar tong. Orang usaha belum orang Nanti aing mah. Orang. Ah, mana dia? Cari ke mana, Mak? Aing teh kasih Leman. Kumaha ieu? Ah, bet kumaha ieu bari saya peti. Iya, aing teh kasih Leman heula nang ieu kesel. Iya nu tilu. Ya aing sarua yo. Sia kan memiting jeung aing sia urusan anak. Oh, disaung ku aing beja. Oh, kan. Enak ya, Pak. Iya. Pokoknya kumaha ieu? Ieu nya dibagi dua kumaha ya? Dibagi dua. Teu bisa. Teu bisa. Aing mah kajenteng ribut apa geus. Oh, naon-naon na. Pikir-pikir orang-orang yang orangnya. Lah mau bisa Wah, toh. bisa enak tidur. Ayeuna mainan geus orang-orang. Oh, jelas. Oh, naon-naon lah canok pe urusan mah. Emang aing kudu beunghar. Lah eta kitu. Ayeuna urang kieu gor. Berarti kan Bener miliknya moal ka mana-mana toh. Mana-mana. Ieu jeung aing moal gagal. Aing boga kekuatan khusus. Bener sia ngok. Kan sia ulah macam-macam yang nipu aing. Kamu nipu aing. Modal sia ku aing yo. Ayo, ayo. Ayo, di mana bedakan tundukan ka aing. Nipu aing yo. Kasih ieu lan. Oh, bener. Ayo, ayo. Ulang ngakon. Gas, eta mah geus naon-naon gas. Apa kau udah naon gas? Anu ngaji mandegot. Oh, kena sia gablek pati sia. Bener di mana yuk? Oh, iya. Tanya di mana sia? bener ngok. Oh, gimana yuk? Anu mau harta karun teh ieu ngok. Oh. Pengkhianat ya ngo, sia tega ngo ngahianati amanat aki-aki tadi. Oh, aing tadi kan eta ulah di muka. Sia aing diajak Pokona mah eta pati bikeun ka aing. Kalau ngo, Ah, amun kicana mah tanggung jawab masalah. Mundur sia mundur lah. Akang ngayan kumaha Kang? aing mah teh nyahonanan pati ku aing ya sia. Oh jadi akang Ah, ngayan cenah sia pinter bela kanuragana. Lah aing mah gampang. Ingat, Oh. ieu amanat Kang. Amanat ieu soal Tengah ku aing psikolog. amanat. Bawa. Ayo sia, ayo bae kok. Naon ge? Oh, benar sok sekalian lah. Aku aing gerbatan lalu kararieu kelas-kelas preman tuh sieun. Tuh, langsung kita ngomong, lawan. Langsung sana. Langsung. Oke, Oh, gede kagok. Oh, lese. Oh, nangkeun jeung peti sepi ka mari bahasa aing. Naon getipan aing jadi kagok. Ayo, Tiga na eleng. Wah, Sabar reng. naon deui yeuh? Ai ta. Oh, hayang peti ieu sarua. Amanat ieu teh, Pak, amanat. Soalnya ti aki aki. Besar wadah, bos lagi dia. Dur, maju ka besok. Ayo. Oh, hayang kumaha? Sok atuh peti.
Pokoknya orang nggak beres aku mage. Orang nggak beres aku mage. Oh, namun sia enggak ulah ikut campur. Kumaha cek aing. Hoi. Urang ngapok karena mah. Hoi. Enon itu enon. Hah? Meta bagian ya. Hop. Masalah peti ya. Yo aya riributan bangun aja. Ya saya. Yo sebenarnya mah abah. Oh. Tah. Iya nya. Ieu masalah dia ya. Budakna ka mana ya nya ka ieu? Oh, astagfirullahaladzim. Ya aduh. Udah. Wah, gedang, ayo. Apura mah teu bisa ka amanat mah. Kajen ke. Ku abah orang uruskeun aya kabeh ayo. Urang jelaskeun. Abah diamanatkeun teh dititipkeun direbut ieu ku para preman mah. Gas. Ya gas dia. Ayeuna ka dieu peti yo. Urang uruskeun we nya. Kieu teh. Ieu gara-gara ieu jadi raribut yo di antara dua kubu kieu. Lamun hayang nyaho banget ieu eusina ieu. Ke orang buka babarengan. Coba naon eta usina. Buka Pancen kaributan yo. Tanggal 17 ieu mah. Pancen abah tanggal 17 ya dibuka ieu. Ayeuna urang buka nya. Ieu kan nimbul ka penasaran kabehan yo. Jadi raributan kieu abah mah tersep. Coba sok buka. Dah. Buset. Yo. Bendera. Geuningan ieu nu rambutna oe teh. Abah. Ieu bener sang pusaka atuh. Anu sebut berharga teh ieu. Waduh, ieu mah urang kudu ngahormat ieu. Hormat atuh ieu mah. Oh, bener ya pusaka mah. Ieu mah. Oh, Imo. Oh.